drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Tempe-tempe ini guys asa bau buruk kieu ieu teh Dar teh tempe deui aya salaki ngirim beak pakai si Seneng meuli seragam. Akhirnya sekolah lagi aku geus bosan pisan dari imah ieu teh yang buru-buru sekolah. Sini geus sudang can nyawe kieu. Samper Ngan eta seragam kuat ka mahal pisannya. Abong ayeuna teh deuk usum sakola meureun jadi dipaekeun ku dagangna teh. Pinter pisan eta sasetel kuat ka 500.000 aing mending meuli daging. Assalamualaikum, Neng. Assalamualaikum, Neng. Saha eta anu nyampernya? Si Jasmine kitu ngeundeuk naon eta nyamper isuk-isuk kieu? Pasti can udang deh si Neng. Mana eta anu nyamper teh nya eueuh? Ini Neng, sebelah sini. Ya Allah Jasmine, kenaon dedenya teterekelan? Kerduduk, si Nengnya mana, Mama Neng? Aya si Seneng mah itu sarekene biasa can hudang budak eta mah. Nganaha ieu teh mah make baju sekolah? Di ka mana Jasmine? Ya, di sekolah tuh Mama Neng, kan hari ini tuh hari pertama sekolah, hari Selasa. Astagfirullah kali inget Neng. Tuh kan bener eta mah can hudang. Dasar si kefluk. Neng, ai mana gerah hudang? Naon sih mah meuni isuk-isuk kene geus jorowokan. Sakola ai maneh, teu inget? Ih, nu bener mah nah karek ngudangeun atuh maneh kaburangan. Ya, maneh mah kadonya nyala indung ari taheun teh, itu kadonya si Jasmine nungguan. Buru geura mandi. Iya, mananya anu kening ih. Aduh. Ya mah pasti telat deh ke sekolah nungguan si Neng. Neng, buru ai maneh itu kadonya si Jasmine nungguan. Budak tehnya. Iya, meniriweuh. Nah, teu mandi. Henteu habis si telat. Matakna seneng sia teh hudang teh isuk keneh, rebon keneh, subuh keneh. Mending itu karunya si Jasmine nungguan. Untung we si Jasmine nyamper lamun teu badan moal sakola maneh teh. Dasar budak nu tunjung. Iya, meni ceramah wae sih mama teh da neng ge apal. Boga budak tehnya meni ampun pisan ieu mah loba we pamolahna teh aya we pamolahna teh nya. Lieur aing. Si Jasmine deh nyampur teh lain teh subuh, jadi neng telat. Ini mah gara-gara si Jasmine. Mana sih si Neng teh? Neng, hayu orang sekolah. Iya Jasmine kayak heula ih. Menit sabar pisannya. Neng, geus can di bajuna eta teh. Karunya itu si Jasmine nungguan. Iya ini udah meniru pisan si mamah teh. Tapi ini kan bukan seragam anyar kamari meuli. Di mana nya? Mah. Naon deui atuh si Neng maneh teh? Ari seragam Neng anu anyar anu menang meuli ti pasar teh di mana mah? Can licin baju maneh mah? Kumaha atuh mah nya Neng make baju doyo doy geus cimotingan ieu mah tuh. Mana atuh lain dilicin ti kamari jadi we Neng make baju anu geus cimotingan kieu. Nah, ai maneh jeung nyala ka indung ai taeun teh maneh anu telat, indung nu disalahkeun. Kan urus tuyung pisan ai sia. Atuh meni yang make baju anu anyar atuh mah meni panglicinkeun heula sakedeung tuh si Jasmine karunya nungguan. Buru geura ini sekolah. Mung ngalicinkeun urang maju geura ini sekolah. Tuh mama Geura ini ka ditu. Karunya si Jasmine maneh teh meni lain tadi urang teh. Iya meni. Nya, da kitu kalakuan teh jeung nu teu doraka wae ka indung. Ku aing kutuk geura jadi tempe orek. Buruk kitu bau kieu. Meni lalila pisan lamun kieu carana atau aku teh telat. Ya udah aku pergi sendiri aja, bye Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jasmine, kamu udah ke mana? Ya udah ke sekolah lah, ya geus kemana deui apa? Tungguan atuh Neng kamu teh menijek ngakon sagala. Ya, tapi buruknya atuh geus jam sakieu ye, ngaberangan kamu teh. Iya ke heula atuh Jasmine teh bisa patuh heula. Meni riweuh. Buru tong lila. Iya meni kamu atuh Jasmine ari nyamper nih tong barang-barang teuing jadi telat. Nih hanyalkeun ke aku, kamu anu telat nah aku nu disalahkeun. Mikir teh sih. Teuing Di kamar nih kamu?
Ini ka sekolah atuh Jasmine, hayu aburu keberangan geura nih ngajak ngobrol wae. Deh, nih aku jadi anu salah ieu teh, dasar teh mah jelema gelo. Anggeus oge geuning ieu moe. Morning Moon, indahnya pemandangan, banyak tangkal sampah. Aku lihat di dia nih bantal saya nya. Aduh nikmat. Bagus nggak ya ini teh lipstiknya Ratna? Ombre gini kayak cece Korea. Cerahnya hari ini ya. Awan pun biru, birunya cinta. Cantik ya? Ya mah jadi cerah ya bagi sawah. Ini tak ada tukang laundry yang tidak bertanggung jawab teh ya. Naon eta maksudnya? Ya nggak ada maksud apa-apa sih. BTW aku nge-laundry lagi dong. Bung Imas laundry oge tutup. Loh, kok tutup sih? Bangkrut ya? Kasian banget deh. Naon eta teh? Ngomong teh sangguna kitu, Imas mah teh bangkrutnya. Emang embung we, nya cangcut ani-ani. Ratna teh bukan ani-ani ya. Jangan tuh ngomong teh. Lagian siapa juga yang mau nge-laundry cangcut sama Imas kurimas rimas nanti hilang lagi, gak digantian lagi. Upsi. Nah aja ngomong gitu eta teh. Apaan ku Imas gak digantian? Nah aja ngomong tadi gantian eta teh. Tapi kan gak sesuai sama yang hilang. Tapi kan ku Imas digantian. Ya udah deh, terserah kamu aja, mending gak ada gunanya ya ngomong sama kamu. Atau udah cuma makan cangcut tali jadi we nyelap eta kana bohong. Mending jadi bad mood kieu disamperin bebeging. Jadi we Mas teh yang nyusu. Tapi mending aku sih. Indahnya pemandangan. Kamananya ya teh? Si Steffi jeung si Alvin aya kitu di dia. Ini apa sih hidup teh? Bu, ninggal si Alvin jeung si Steffi tuh. Gak sopan ya kamu teh manggil Ratna ibu? Emang Ratna teh kayak ibu-ibu? Ya punten atuh abi teh kudu nyebut namanya, abi teh salah ieu teh Ibu. Panggil Ratna Cece. Nya, punten teh. Cece. Ninggal si Steffi sareng si Alvin teh nya. Enggak. Ditanya teh kadon ini gara si Cece mah. Bisa we kabatur ngomong teh sopan aya manehna. Dasar kubang tai. Lamun Imas sare di dieu malah anu nyulik kitu nya. Apa nanti Imas mah bontok gitu. Mananya si Alvin teh? Mas, kenapa dia Mas? Menidek naon deui teh bebegi datang deui. Anu pun. Mas, ninggal si Alvin teh teh. Henteu teh ninggal Imas mah apaan kerja jeung dia atuh tadi oge. Bener teh Imas. Tah bohong ka telepon. Ninggal itu si Alvin si tadi. Ya bener atuh pun. Jangan oke Imas ngabohong meni teh penting pisan. Ya besi we Imas. Mana ninggali terus dicarekan kamari si Teh dicarekan ku maneh. Nah, jeung kudu nyarekan budak cepopon. Nih gawe pisan. Nih gua layar badi kipasan. Jak leupat kan Imas. Ya besi we atuh Imas. Kamari ge geuning nya budak cepopon teh salah-salah dicarekan ku maneh pika cari genggoikan. Har. Eta mah budak cepopon atuh nu salah eta si Steffi ngeruntukeun popoan Imas. Jadi wajar dong sama Imas dicarekan. Itu wajar atuh Imas, da si Steffi mah teu salah. Cuk ngomong ke cepopon ge teu salah si Steffi mah. Nya, ngomong nanti teu salah cenah. Da Imas anu ninggali mah ieu lain cepopon. Imas melihat dengan kepala dan juga mata Imas si Steffi anu borakeun popoan Imas teh. Lamun bener kaos kitu mah atuh Imas, tong dicarekan maneh teh. Da maklum budak ngarana we. Har. Nya teu bisa kitu atuh pun. Dek budak anu kolot salamanya salah. Tidak bisa dikitukan teu bisa. Salamanya salah. Ya ari kitu mah atuh Imas, hampuranya eta si Steffi. Ngan maneh ngabangun eta Imas. Lawa duit oge geuning maneh. Loba atuh pan Imas mah boga warisan ieu. Beunghar Imas mah. Oh kitu. Tulungan ada jebabon Imas teh karunya si Steffi can kabeli baju sekolah. Nih sok angger pisan ya si Orongo ngadenge batur boga harta teh. Nih sok jeung jihayang njem wae teh. Tulungan atuh Imas jeung atuh karek 100 wae masukan aya Imas maneh mah bisa nyieun mah nginjemkeun ka Cibabon teu bisa. Wah, meni teu kop ngadenge harta batur si Cibabon masuk hayang. Atuh Imas tulungan ya Cibabon teh Imas. Oyana tulungan. No. Pon Nih mana emang nginjem duit. Jual lah si Alvin tak pakai beli baju sekolah. Hari Mas, mana sangunan pisan eta ngomong teh. Kakek kalau aku cuma pon. Si Popon ngamuk. Untungnya emang gak asup ke imangnya. Namun teh juga nanti baru dikaya teh ku hantu orang.
sukot eta mah. Meni baru ratio ya bunda balanya. Menyak untungnya bunda teh wanita polkadot. Janji nasabah. Meni ku anggernya eta egi janji nasabah. Wah kabosan hirupna teh. Meneng, sasapu ieu teh. Bunda nya biasa we sasapu atuh. Geus di mana ieu teh kok ka angkari bung kitu barang bawa? Iya mak neng, bunda teh geus balanja apa untuk jualan seblak bunda teh? Nyong. Di dagang seblak bunda teh. Curiga we ieu mama neng teh. Naon ieu cair Bang Emok? Menyak. Lain atuh mama neng, iya mahnya balanja teh make duit di si aya apa si aya teh juara hiji menerbangkan Japate lintas provinsi Nyong. Oh gitu eta teh bunda. Emang menang sabaraha hadiahna eta teh? Lumayan mama neng. 2 juta eta teh dibikun ka bunda 500.000 terus ku bunda teh dipake ieu naon balanja jang dagang seblak. Nah 500 ari sasana dikamanakeun eta teh ku salaki bunda? Menyak. Apaan dibikun ka indungna eta teh mama neng. Bunda mah da selalu jadi pilihan kedua. Indungna pertama kakareng teh sasana ka bunda. Oh gitu eta teh. Jeung sabarnya bunda. Sabar bunda mama neng, tapi nya lamun kana sabar anu hese mayar bunda teh bisa sabar menyak janjina sabar. Ya heuh atuh bunda anu kitu patut matong disabaran. Ngan ieu teh dagang seblak, tapi balanja styrofoam na hunggul geuning, aya jualanna mana? Menyak. Alah, di mana ieu teh nya mama neng? Tinggalan kita di pasar. Teu balik pisan si gede mah. Balik dia atuh bunda ka ditu hayang dicokot ku batur engke teh. Menyak. Atuh bunda ini teh deui heula nya mama neng ieu teh nyape ieu styrofoam. Bunda ke pasar heula nya ieu teh mama neng. Kaliatan ditibul menyak. Cek urang mah nya simpen heula ka imah styrofoam teh. Ngana plastikna kok kabudug kieu? Menang mulung kitu ieu teh styrofoamna. Balik pisan Nah, nyarongsokan teh arareueuh. Ica aya saingan gitu ngarongsok. Oh, kabalagan pisannya isi bunda. Har, Ica, kenaon eta teh mamawa karung kitu? Biasa neng Ica mah ngarongsok. Oh, ngarongsok? Ngan hai teh sekolah Ica? Hah? Sekarang sekolah? Emang sekarang teh hari apa mama neng? Nah, jeung nanyakeun hari apa budak sekolah teh kumaha cenah? Emang di imah teh aya kalender Ica? Nggak ada mama neng, Ica mah nggak punya kalender. Jadi nggak tahu hari ini teh sekolah apa enggak. Aing mah mending karunya kitu. Ka atuh Ica tungguan heula nya. Iya mama neng. Jika mama neng rek mere duit dah. Ya untungna oge ya Ica teh sekolah. Mending karunya kitu teh bawa kalender. Ya Ca. Ini teh mama neng. Kalender eta teh Ica kadenya dipasang di bumi tong nepi kata apal tanggal ieu maknya budak sekolah teh apal tanggal. Hayu mama neng kalau betul nya. Oh iya mama neng. Sok kade eta dikabumikeun. Oh iya mama neng. Pokoknya Ica teh rek mere duit pakai mere kalender. Mending ge mere cangkang botol bisa Ica jual daripada kalender. Atuh Imas ada gitu mah hampuranya ya Stevi gitu. Mana nggak bangun geuning ieu teh Imas? Mana lain? Terbalik pisan si gideg. Balik deh atuh bunda bisa cokot ku batur. Bentar si Papan tadi. Anggernya eta harga janji nasabah. Kok kabosen. Nya mana mah kadonya nyalah indung ai taeun teh. Geramani burkan itu kadonya Jasmine Wan. Bolo. Ini kemana kamu? Udah lewat. Ya meni ceramah wae sih mama geda neng geus nyaho atuh. Salahnya. 2, 3. Ini. 2. Menilai lapisan mun kicaran aku meureun kata telat. Rekaman. Nya mana mah kadonya nyalah indung, buru geura mandi. Itu kadonya si Jasmine Guan. Cepet dajan jang dok ding ding.